ya si Ugun boh. Sama jauh-jauh ada yang nyaduk. Si Ugun eueuh. Tuh dia tuh, aya paisingan. Cubluk dulu, Pak. Beres di wae dulu. Nah. Oh, si Ugun. Oh, Itu tuh, itu si Ugun dia ke rumah motor. Apa kurang kerja apa yang gede? Gun. Naon? Itu si Abas nanyakeun, si rek naon? Rek naonnya? Teuing ka apa? Batu nang murang samparkan atuh nang. Ayo. Aya tah? Man pas. Rek aya naon we? Nah, ini mah perlu ini duit ya Kak. Nyam do. Oh, aduh ini dari ka eta rumah sakit euy. Nya aya panyawat naon ieu liper. Itu karena ini teh sugan gitu sugan aya duit sugan. Tiis. Duit tiis. Oh, sugan. Nek emang aya duit mah hendak kitu. Sugan namanya duit masih nanti dipakainya. Oh, Sugan mun aya mah saeutik mah kitunya. aya duit teh. Ke mana deui? Duit aya teh duit. Aya teh duit. Oh, mah yang sebuting nama boga, murid moro ge. Duit. Oh, pinjam duit. Nginjem duit, ieu datang-datang nginjem duit. Oh, Aya 100.000 yang di imah duit. Cokot lah tuh. cokot Karunya ya ceng berobat mah. Kena 100.000 gila. Yang berobat cenah berobat kontol. Sono ditanya aja. Mana Mana teh teh Kak? Rupana liar ka itu nya. Kaditu tuh, heuh sih mah kaditu nyaduk mah. Rek mantog aing teh. Aing nagih sih mong junjang begitu harganya. Sia goblok anu torek mah. Cek batu rek mantog. Oh, nyaduk. Tahu bak tareknya. Naon? Ayo naik ke tempat nyaduk. Sia goblok anu torek mah. Pugu batu rek mantog. Edan sugan. Mantog dewek oge ah. Kaditu nyaduk mah.